Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami simkuring Hafsah Zainab Mujahidah Ibnatul Muslim di kelas 11 MIPA 7. Nu simkuring dipika hormat Ibu Yeliza salaku guru pembimbing oge rerencangan sadaya nu dipika reueus tur dibanggakeun. Hayu urang buka ku ngucap puji syukur kana rahmat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan karidoan ka urang sadaya. Manusia salaku makhluk sosial tangtos meriogikeun jalmi nu sanes. Langkung sering interaksi bakal nambah nilai-nilai sosial di masyarakat. Mindeng urang ngadangu ngeunaan kakeluargaan. Nanging naon saleurusna hatus tina kakeluargaan teh? Nu dimaksud kakeluargaan nyaeta hiji rasa nu diciptakeun ku manusia kangge ngarakeutkeun hubungan antar sasama. Kumaha upami urang teu aya rasa kakeluargaan? Contona di sakolahan, aya wae kajadian nu kurang harmonis antara sesama murid atanapi guru sareng murid. Saingan prestasi, beda pamadegan, atanapi halus sanesna anu tiasa nimbulkeun masalah nu langkung ageng. Masalah-masalah eta nimbulkeun dampak nu langsung mangaruhan aktivitas sareng kegiatan pendidikan nu lumangsung di kelas. Cobi titenan sababaraha kajadian akibat tina masalah tadi. Sapertos guru males ngajar di kelas, siswa males ngiring KBM, malah tiasa nimbulkeun hal nu langkung ageng. Tangtos moal tiasa damai, moal tentrem sanes. Kangge nyaimbangkeun hal negatif tadi, tangtos periogi sikap bijak di sadaya pihak. Secara sederhana nyaeta nyiptakeun rasa kakeluargaan nu pageuh. Masalah tiasa we muncul, nanging ku rasa kakeluargaan nu kuat sadaya masalah tiasa beres. Kumargi kitu penting pisan urang sadaya ngagaduhan sifat kakeluargaan supados kahirupan langkung damai sareng tentrem. Akhir carios, simkuring nutup diantara ieu ku ngucap syukur sareng tetep miharep urang sadaya dijantenkeun jalmi-jalmi dipasihan kakuatan sareng kasabaran supados janten manusia paripurna lahir sinareng batin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.